Action. Action. Cut. Ambu, can asak sangu. Acan Sujang pan ieu meuni loba serahan ieu beasna. Asupan teh mawa kadatang si Sujang. Kaseueuh. Engke atuh main emu eta heula. Nya sok atuh Sujang kaseueuh. Si Ing Sujang emu ngarengekeun kumaha kamari si Sujang di Jakarta teh. Amu Sujang teh diajak ku Mang Iwil teh. Tanggung jawab Mang Iwil teh geura. Nya naha make jeung ditanggung jawab apa Sujang teh kalau ditinggalkeun. Kalau eueuh mainanna teh ngaleos duka ka mana si Iwil Mang Iwil teh. Sok kitu cenah kumaha Ujang caritana. teh di ditu teh aya Ujang di barang. ditu heug mangi daharnya. Nya kitu wae da geuningan titah dagang marmot, cenah pek bae dagang marmot. Atuh aing marmot sabaraha hargana meureun Sujang. Emu teh inget wae sok sieun si Sujang teh teu mangi dahar kumaha emak teh di dieu teh inget wae ka si Sujang. Ya atuh untung Ujang mah nya bisa balik oge gitu. Eta boga ongkos di mana Sujang? Ujang mah ngentaan wae teh ieu ti tukang ieu. Geus nama tong ini teh nyaba cicing di dieu emu eueuh batur. Sok rek kumaha ayeuna si Sujang di dieu di lemur. Ah Sujang mah anu rek macu deui wae rek ka sawah deui wae. Da aya itu si Jablay, marabaneun kan amu oge meureun capeknya maraban ieu si Jablay. Si Sujang teh salila di Jakarta teh emu teh ngarit beak berang beak peuting jabah lodokil mah garing panan geuninganan etana jukutna. Amu heeh. Jeung kieu ambunya domba teh rek dijual wae. Ih, Jablay teh. Sujang si Jablay teh hiji-hijina keur pibekeleun si Sujang. Da kumaha tuh ambu? Da itu si Samna. Arapaleun. Uratna mah ambu da bedegong kitu. Kade atuh Sujang. Sing bener milihan pipan majikaneun teh ulah padu wae ulah sagawaya. Heeh. Aku teh lebar nama Sujang eta si Jablay teh. Lamun dijual meureun sabaraha hargana eta Sujang? Kira-kira nama himuan samotoreun. Kabana soalna kamari oge Sujang teh leumpang era geura. Ka imahna ka ditu. Kumaha atuh Sujang pan lebar embu mah eta teh domba teh. Sujang mah jual we ambu atunya ambu. Nya sok. Eta kira-kira nasabaraha payuhna eta Sujang eta si Jablay. Engke ku embu ditambahan sabaraha heuk erek meuli motor saha si Sujang teh. Kayak ulah kasahanya ambunya banana nya cenah diilikan heula si Jablayna. Nya sok ilikan heula. Tapi tanyakeun kanu apal eta kira-kirana eta si Jablay eta anu sagede kitu harga sabaraha engke embu meureun nambahanana meh teu gede teuing. Heeh, pun bae nya lah ditanyakeun wae kitu ka banana nya engke ku ambu jeung ambu wae nya aduh regana mah Sujang mah teu apa. Nya engke jeung embu aduh regana mah da ke bisi si Sujang salah bisi dipepengkeng kumaha ke nambahanana meureun gede teuing embu. Ambu dah heuh sabenerna mah si Jablay teh. Teu hayang ngajual teh aduh. Karunya pisan nya si Jablay geura. Keun wae. Kayak sugan aya deui milik ka hareupna meureun ku embu dipangmeulikeun deui. Ai si Sujang hayang motor mah era ongkoh ku batur mah ngaranjang teh marake motor meureun si Sujang mah meureun ngidiplik wae meureunan ka Sukamukti sakitu jauhna. Teu tega Sujang mah. Geus puguh teh si Jablay teh duh. Keun bae Sujang doakeun we sing aya milikna mu keun nambahanana. Sujang bari lagi ke sekolah geus gerak kawinan. Puguh ceatih ieu teh. Si Sujang teh hayang buru-buru sana rumah tangga ameh embu di dieu aya batur gitu jeung minantu di dieu si Sujang bisi rek ini deui nyaba ceun paribasana gitu aya deui milikna meureunan ka kota kanu naon wae pakasaban mah nu penting mah halal.
Kitu lain Sujang. Bener amu eta ngijinan. Hanya syukur ai geus aya jodoh Alhamdulillah, mah. ambu hatur nuhun ambunya. Heueuh ngan ambu teh Sujang meureunnan heueuh doakeun ku si Sujang teh geus rumah tangga teh sing aya milikna, sing aya rezekina, geus puguh embu teh hirup sabeula sasemplek. Bapana mah geus ti pas eta geus ninggalkeun arurang. Mata kudu bager soleh si Sujang teh ka embu teh ulah rek badegong. Doakeun sing aya milikna si Sujang rek rumah tangga mah. Ku ujang didoakeun ambunya. Sujang sing nurut ka embu. Ya ambu. Ulah hayang sagala dibawa geus puguh embu mah sabeula sasemplek hirupna. Ganeng tong Sujang mah hang-hang amu sok emut kasih bapak. engke mah Sujang bisi si Sujang erek tunangan heula mah nyekar heula ka ditu ka bapa ulah teu nyekar kade nama Sujang tong loba pamikiran keun we meureun umara di acara kumaha. Nya amu. Ayeuna mah meureunnan si Sujang teh meureunnan rek rumah tangga mah meureun geus aya jodohna mah meureun si Sujang teh kudu boga KTP ayeuna mah geura uruskeun di ku si Sujang KTP. Nya amu. Kapakubu kaditu ka desa jeung kaditu ku si Sujang diajar ulah sagala kudu diatur-atur we ku embu. Meureunnan Sujang keur ngirim ka pakubu mah tuh aya itu caunang ka saturuy heuk bekel kaditu. Anu di kebon. Anu di kebon geuning aya anu sisi kaler tah eta geus kolot Oh, kade nu ulah pelak. nu sisi kidul da eta mah ngora kene. Anu pelak ujang ti Ya, heula. anu pelak Sujang masa jeung emak geuning kaditu ka karbon Ya Allah kesayaannya ambunya. ayeuna meureunnan geus kolot eta bekel engke kaditu meureun ka pakubu. Oh, engke Meureun bekel. emak meureun itu aya meureun tadi meuli daging setengah kilo bekel Nya. engke kaditu anteuran pakubunya. Anu rantang Ya meureun anu anunya gitunya. rantang maknya dijijing di Heeh. sok atuh itu boboko itu ka dieu keun heula Sujang ieu mah nya beas Mana, kita Bu? tah di luhur. Oh itu. Tuh bobok gara amu mun geus si amu karunya. Manfaatkeun we Sujang kieu-kieu oge lumayan gitu. Geura kacai Sujang tong eta teuing jung. Nya Kumarek ngisikan pan embu teh geus ieu lain. Lapar. Heeh, lapar ujang teh. Embu rek nyangu heula. Hahaha.